Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kumaha daramang? Alhamdulillah pamugi urang sadayana aya dina kasehatan sehat walafiat. Puji sareng syukur hayu urang sangakeun ka Allah Subhanahu wa taala mana mantena parantos maparin urang mangrewu-rewu kanikmatan utaminan nikmat sehat, nikmat iman, tur dugi ka urang tiasa patepung lauh, tapi henteu paamprok jonghok. Kumargi ieu wabah virus corona teh masih keneh aya. Atuh pamudah-mudahannya ieu wabah panyawat virus corona teh sing enggah lekasan ti lemah cai urang, dugi ka urang teh tiasa patepung lauh secara langsung di sakola urang nya teh di SMA Negeri 4 Karawang. Barudak ibu ngahaturkeun wilujeng barudak teh ayeuna anu kelas 10 parantos naik ke kelas 11, anu kelas 11 oke terus naik ke kelas 12. Mudah-mudahan naikna kelas barudak ka tahap salajengna barudak teh langkung atanapi tambih-tambih deui kadewasaanana, tambih-tambih deui kapinteranana, tambih-tambih deui kasolehan tur kasolehahanana, tur tambih-tambih deui karajinanana. Anu tangtosna barudak teh penerus bangsa anu bakal neruskeun ieu kahirupan di masa anu bakal datang. Barudak sateu acana parantos wanoh atanapi kenal sareng ibu tangtos pengentennya barudak teh tos aya nu wanoh sareng kenal sareng ibu da kumargi urang teh kantos papendak di sakola urang sadayana. Tapi sok sanaos urang atos paamprok atanapi kantos papendak di sakola namun ibu teh acan wanoh sareng hidup sadayana. Begituna hayu atuh urang wawanohan atanapi perkenalan saur paribasa teh mah mun teu wanoh moal bogo atanapi dina bahasa Indonesia mah tak kenal maka tak sayang. Tah atuh hayu urang kawitan bae wawanohanana nya nepangkeun wastapun Ika Soleha, nenehna Ika, ibu teh kawit ti Sukabumi tapi ayeuna linggih di Cikampek. Alhamdulillah ibu ngaulang di SMA Negeri 4 Karawang teh parantos bade ka 4 tahunna nyaeta ti tahun 2016 dugi ka ayeuna. Ibu teh kapungkur kuliah di UPI Universitas Pendidikan Indonesia jurusanna jurusan Bahasa Sunda. Tah ibu teh ngaulang di SMA Negeri 4 Karawang dina tahun ajaran 2020-2021 ayeuna. Ibu ngaulang di kelas 11 MIPA genep, 11 MIPA 7, 11 IPS 1, 11 IPS 2, sareng 11 IPS 3. Sareng oge kelas 12 na. Kelas 12 mah sadayana nyaeta ti kelas 12 IPA 1 dugi ka kelas 12 IPS 3. Tah atuh pamudah-mudahan urang sadayana tiasa diajar sesarengannya khususna dina mata pelajaran bahasa Sunda. Kunaon atuh urang teh kedah diajar bahasa Sunda tangtos anu kahajipan urang teh urang Sunda, nu kaduana urang teh cicing atanapi linggih di tatar Sunda, sakola urang oge ayana di tatar Sunda, begituna urang teh kedah diajar bahasa Sunda. Sok sanaos diajar bahasa Sunda teh gampang-gampang enteng atanapi gampang-gampang susah nya kumargi naon da dianggap gampang hese dianggap hese tapi da gampang kunaon kumargi kitu kumargi di zaman kiwari mah anu bahasa Sunda teh dianggap bahasa teh hararese kumargi naon saalit pisan khususna sapertos barudak zaman ayeuna rada jarangnya ngagunakeun bahasa Sunda. Tapi mudah-mudahan atuh ku ayeuna urang diajar bahasa Sunda ieu teh urang tiasa langkung deui tiasa minimal urang teh tiasa ngagunakeun bahasa Sunda anu sae. Dah barudak diajar sareng ibu mah diajarna 3S. Naon 3S teh? Santuy, serius, sareng sopan. Naon atuh santuy teh? Nya cek zaman barudak ayeuna mah santuy teh kalem, nyantai. Kunaon kalem? Tangtos da ari diajar mah nya urang diajar teh kedah aya santai. Nah santai dina hartieun urang teh aya waktu urang tiasa ngobrol biasa, aya urang tiasa heureus seserian nya. Tah mangga hayu urang tiasa diajar sasarangan.
Anu kadua esna nyaeta serius tah artina naon da urang teh diajar teh santai teuing ulah tapi urang kedah oge serius serius teh kanggo naon supados urang teh tiasa fokus kana naon anu bade urang digapai atawa nepi dihontal. Anu katilu nyaeta naon sopan. Nah, ieu teh hal anu paling penting dina kahirupan atapi dina pembelajaran teh. Kunaon? Dah dina pembelajaran teh, dah sopan tehnya dianggap paling babari, sopan, sakecap. Tapi dina pelaksanaan nama eta teh langkung hese. Hese bisanya kumargi naon? Ya duka, duka kebiasaan, duka dibiasakeun, duka kumaha. Nya tah tuh mode sopan teh misalkannya ari orang Sunda mah dina tata cara tingkah laku atau nepi paripola orang teh sakadahna kumaha panterang barudak nya orang Sunda teh kumaha da ari orang Sunda mah sok someah hade kasemah naon ari someah teh nyaeta ramah teh ya mana upami urang papendak teh minimal urang teh ucap salam atanapi urang teh ngagentraan Pak, Bu, Neng, Aa, Teteh, Akang, tah gitu. Atanapi minimal ku senyum atawa ku mesem atawa ku seuri. Ya, da geuning seuri mah nya henteu maha teu mayar, bahasa oge henteu mayar. Atuh naha urang teh geus aya salah nanya pami urang teh saling sapa, saling somea upami urang papendak sareng saha wae eta jalanina. Tah kitu pengentennya sopan dina tata cara atawa sopan dina nyarios urang kunaon lantaran sapinter-pinterna jalma da anu ditinggal mah nu kahaji nyaeta kasopananana atanapi akhlakna ya artina paling penting mah tah ieu kukituna hayu atuh urang sasarengan urang diajar kalayan diajar bahasa Sunda anu sae kalayan tingkah laku anu sae sami ibu ge nuju diajar ya upami aya kakirangan ku ibu mangga barudak tiasa diropea tah panginten cikap sakitunya urang wawanohanana tah ayeuna mah ibu nu teu can wanoh sareng barudak kukituna kumaha upami ayeuna barudak tiasa wawanohan tiasa perkenalan kalayan barudak tiasa ngadamel video hideup wawanohan sapertos tadi anu ku ibu dicontohkeun atanapi barudak tiasa ngagunakeun cara atau metode perkenalan anu sanesna nu utami mah ibu teh hoyong wanoh sareng barudak nya tuh ulah dugi ka urang teh diajar tapi urang teh henteu wanoh barudak teh saha-sahana mangga barudak tiasa ngadambel video durasina mah mangga tiasa bebas eusina tiasa barudak nepangkeun saha nami barudak terus di mana kawit barudak kawit teh nyaeta asal barudak teh nya aya nu asalna ti Bandung misalkan aya anu ti Sukabumi atanapi ti Cianjur mangga didugikeun anu katilu misalkan linggih teh nyaeta tempat tinggal tah ayeuna barudak teh tempat tinggalna di mana linggihna di mana terus anu kaopat barudak kapungkur sakola SMP na di mana mangga tiasa didugikeun terus oge cita-cita barudak cik ibu hoyong terang cita-cita barudak teh naon sih kitunya atanapi tujuan barudak atanapi motivasi barudak oge mangga tiasa didugikeun terus hal-hal naon wae anu sifatna aya di diri barudak mangga tiasa ditepangkeun panginten sakitu hatur nuhun hapunten samudaya kalamatan samudaya kakurangan salam baktos ka ibu Rama barudak sadayana mangga haturan wilujeng assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hatur nuhun.